Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya tilu perkara nu bakal madarat kana awak urang. Lamun eta tilu perkara dilakukeun ku urang dieu, maka jelaslah mahalata teu mangmang deui bakal nimbulkeun kamadaratan kana awak. Geus wayahna urang cikentrung ulah wani-wani ngalakukeun salah sahiji tina tilu tersebut. Mana tilu perkara nu bakal madarat kana awak bejakeun taulah. Moal marah, moal pundung, moal kecewa, moal ngambek, moal ambekan. Mana tilu perkara urang dia nu bakal madarat kana awak, awas ulah wani-wani ngalakukeun. Nomor kahiji nu bakal madarat kana awak nyaeta ngalaudu ku cai ngagolak. Nomor kedua nyukur kumis kurang gaji mesin. Katilu ngorek ceuli pake linggis. Alhamdulillahillazi ahallallana nikah wa harrama alaina syifah. Asyhadu an la ilaha illallahul fattah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi likulli amrin miftah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma daratil layali wal ayyamu was sabah. Wa salatan tudkhiluna daron fiha diyaun min ghairi misbah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amma ba'du. Masyayikhinal kiram, guru-guru urang, kiai-kiai urang anu parantos tabakhur ilmuna, anu hapunten ku al fakir teu bisa disebat nami satu persatu. Urang doakeun kiai-kiai urang ku Allah sing dipanjangkeun yuswana, ditambah kabarokahan ilmuna, ditoel hatena ku Gusti Allah sangkan teu bosen ngabingbing ngajaring ngadidik urang sadaya supaya urang salamet dunia terlebih akhirat jaga. Amin ya Allah ya Rabbal. Kunaon hadirin kiai ku urang kudu dimuliakeun, sebab minangka nama kiai teh mangrupikeun abauna fiddin, bapak urang dina urusan agama. Teu meunang sakali-kali urang ngalalaworakeun ka para kiai ngajejeleh nganggap enteng ngahewaan, homo ngajak eut ka para kiai. Sebab punten dulur manis takhofa bil ulama faqad khasirad din. Man segat nage
sahabae jalmana lalaki ataupun awewe, pajabat atau tukang kuli, pengangguran atau tukang dagang, dagangna dagang cilok, cimol, cireng, cilung, cidung. Sahabai jalmana nu nganggap enteng ka para kiai, ngajejeleh ka para kiai, maka dia akan rugi urusan agamana. Betul? Betul. Ulah jauh-jauh urang dia lamun eueuh kiai urang wasilahna moal bisa alif-alifan acar. Komo di hiji musola aya kiai tukang imaman ngendua. Hiji waktu eta kiai kata rajang mencret mulus beteng teu bisa ka masjid ka musola. Nu hiji ka Jakarta dulurna hajat. Maghrib ditabeuh bedug 5 menit mantas adan jamaah kumpul kabeh 10 menit imam hiji-hiji acan, nu hiji karena teu kawawa, nu hiji ka Jakarta. Akhirna aya RT di pojok musola, digusur RT titah imaman. Cek masyarakat teh siap teh siap, dia kudu siap jadi age pemimpin di lembur. Akhirna RT siap teh siap maju ke pangimbaran, pajar teh mah bener RT dek imaman, ternyata ampli dicetrekeun ku RT, mik dicekel ku RT, ngomong eta RT dina mik, hadirin jamaah salat maghrib urang Cikentrung yang berbahagia. Berhubung imam kedua-duanya tidak ada, maka saya sebagai RT yang beriman dan budiman mengumumkan maghrib pada hari ini kita liburkan saja. Bubar sholat maghrib, ternyata matas maghrib ayat tangga ngahol. Eueuh deui bae pimpinan silsilah hadiah puji ka ahli kubur RT kabebelek deui bae. Waduh. Teh siap jadi pimpinan hadiah puji tahlil silsilah ka ahli kubur, siap cek RT. Ya kiai geh kadengen aku aing sok Al-Fatihah doang. Diuk kabehan RT mimpin hadiah puji silsilah, cek RT langsung Fatihah. 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 Al-Fatihah. Ngadoa RT angkat dengan jamaah nu ngariung kabeh, cek RT alhamdulillahirabbil alamin. Bismika Allahumma hiya wa bismika amut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi walhamdulillahi rabbil alamin. Cek nu ngariung kakarak budak aing macar ngahol doana ti hees sampai kang ising ayat. Terus ya. Terus. Ajunak nana kan kula. Kula masieun mata malotot tuntung anjing. Aparatur pamarentah manawi aya bapak-bapak ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Teristimewa anu kusim abdi dihormati sahibil walimah anu ngajadikeun wasilah urang tiasa kempel dina ieu acara nyaeta Bapak Lubis sekeluarga. Urang doakeun mudah-mudahan dia hajatna sing janten hajat anu barokah. Naon harti tanaga pikiran katut emutan anu parantos dikorbankeun demi terselenggara acara ieu. Mudah-mudahan ku Allah dibalas kulipatan pahala, amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin Bapak jamaah rahimakumullah, moal seueur sahur langsung baiklah. Ambura abdi ceramahna sabari diuk. Bisi aya nu nanya budak ari eta nu caramah saha pangdeuleuh ora keneh. Urang mana gitu. Bapak nami abdi Ajat Sudrajat Suryaningrat Mangun Kusuma Jatinegara. Urang mana eta si Ajat abdi urang kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, kampungna Kampung Cilukut nu arah ka ditu ka posko
leuwih damar ka Baduy. Jadi bisi orang Jadasari arek ka Baduy ngalewatan lembur abdi kampung Cilukut, mangga eta mah lewat bae ka ditu. Laju aja tongkapna ka dieu bade naon, bade mamagahan urang Jadasari, urang Cikentrung, urang dieu. Oh ampun paralun. Abdi mah punten usia nu masih anom karak 28 tahun karena abdi lahiran 83. Ilmu banemu jampe pamake luang pangabisa teu aya, ieu mah hitung-hitung silaturahmi bae. Karena abdi dongkap ka dieu wasilahna keluarga Palubis. Abdi jeung Palubis mah lain sasaha pada incu. Kula incu bapak kolot kula, Palubis incu bapak kolotna. Jadi pernah ka dia bae ngaing Ari urusan ngaji mah urang dieu mah komo Jadasari mah deukeut ka ditu ka Cidahu, ulah ditanya. Urusan ngaji mah urang dieu mah urusan ngaji mah ulah ditanya urang dieu mah urusan ngaji mah ulah ditanya loba nu sebul. Bener teh? Kana aya nu sok ngomong kieu nya. Jeung naon kiai ngaji-ngaji. Nu ngaji ge ka tetangga ngahewaan bae. Kasalaki ngomongkeun bae. Kami teh ngajak gelut bae. Atuh maring doa kami kiai teu ngaji ge hirup kami bener teh. Atuh nek bener kumaha Kak? Tobat kiai teu ngaji mah moal disebut jalma tobat sebab man taba walam yata'allamil ilma falaisa bitaibin. Jalma ngomong-ngomong tobat ari teu guru ilmu mah teu moal disebut jalma tobat Kak. Gati teu ngaji mah mulai bener dah. Contoh salat subuh Kak, salat subuh 2 rakaat. Rakaat kedua mantas ruku. Sami Allahu liman hamidah pan kuduna maca doa kunut. Bubuhan hulu pusing lieur Kak, komo gamari mah gara-gara corona usaha bangkrut kabeh. Ngojek coplok rantena bae. Jual pulsa salah kirim bae. Ngawarung salah ngembalian bae. Pan gara-gara corona Kak di Cilales mah dirangkas bangkrut pemancingan ge. Biasana mah eta tukang useup ti subuh meletuk sampai ka magrib nyekelan jejer. Ai di dieu tukang useup. Bejakeun ka tukang useup si eta mah hirupna moal maju-maju. Maju seutik ka cebur basina. Cegula teh Kak kunaon balik deui Kakak? Bangkrut kunaon? Atuh haji nakam biasa nanti subuh meletuk sampai ka magrib nyekelan jejer ieu mah bangkrut. Bangkrut kunaon? Atuh haji ka cenah. Mantang-mantang musim corona jejer mantep eupan ruha cenah datang ka ditu. Mantang-mantang musim corona eta lu emas kabeh make masker. Lieur Kak pemikiran akhirna kumanehna langsung nu kuduna maca doa kunut hukumna sunah abdan langsung Allah aing can doa kunut sujud can doa kunut nangtung deui bisi teu meunang Allahumma dini biman hadai. Atuh di mana sih aku gurunya? Di mana? Makana udah sok ngomong-ngomong nu penting mah hirup mah bener teu ngaji geus bener kumaha Kak teu ngaji mah. Maka alhamdulillah dulur dina wengi ieu Sahibil walimah ngayakeun acara pengaosan mudah-mudahan ieu hajatna barokah. Sebab naon dulur eta hajat kadang-kadang ngabadeug ari hulu-hulu kebo ari buntut orai taneuh. Aya teh di dieu. Ngabadeug Kak. Ari hulu-hulu kebo ari buntut orai taneuh. Ari ngomong-ngomong syukuran ari nu ditanggap organ tunggal eta nu kitu tah ngaranna. Aya di dieu. Mana jelemana? Ngabadeug. Ngomong-ngomong syukuran Kak hari nu ditanggap organ tunggal syukuran ya dan gitu kumaha cenah jadi sumbang ku dulur teu disumbang da ku dulur tah ku saha jeung naon gahil pugu carek-carek ya Kak hari kana endah hari teu endah jeung naon horeng gitu terus ya terus lain jalan nyerek kanan weh jadi beredahan deh cendar terus ya gas atik dulur lah ulah kebal-kebal teu kawawa dulur ieu kulah dirisan dipariksa darah 80 ting di bagenya teu kawawa he beteungna rada gede pan langtung eungak syukuran bae kan jadi jelema gendut mah jadi jelema gendut eta pasti bakal asup ka surga
sebab cek Kangjeng Nabi nu asup ka surga eta nu berat timbangan atuh doang kakak mah kurang deui heula tenang bae santai. Nikah dulur adalah syariat agama Islam nu aya di dunia aya di akhirat. Maka predikat nikah itu ada dua, ada syariatun mutaqaddimatun, ada syariatun mutaakhiratun. Karena di dunia aya, di akhirat aya. Benten sareng syariat anu sanesna. Makana dulur bisi aya urang dieu pamuda umur 40 tahun can nikah cek kata rajang maut ulah dicencerikan ulah disedihan. Sebab lamun asup ka surga manehna bakal ditikahkeun jeung 72 bidadari. Tapi punten urang dieu kudu sedih lamun hirup di duniana teu salat teu zakat teu puasa teu munggah haji ketika mampu maka kumanehna kudu cerik-cerikna kudu cerik getih karena teu ngalaksanakeun ibadah di ditu mah geus moal bisa dulur salat zakat puasa jeung munggah haji. Laju ajat saha nu pertama ngalaksanakeun nikah bapa urang jeung indung urang saha Nabi Allah Adam jeung Siti Hawa. Ketika Allah menciptakan surga dulur berikut fasilitasnya Allah menempatkan Nabi Allah Adam di surga. Dan tinggallah di surga semaumu sekarapmu dewe. Kumaha kumaneh bae dam arek kumaha ge. Kemudian Allah menciptakan dari tulang rusuk Nabi Allah Adam seorang wanita cantik belegedeg ngaranna Siti Hawa. Barang Nabi Allah Adam ningali eta Siti Hawa ditingali ku Nabi Allah Adam, Siti Hawa cek be tunduk tah teu kumaha Siti Hawa ditingali ku Nabi Allah Adam tungkul. Maka kodrat jeung tabiat awewe mah lamun ditingali kudu jadi lalaki eta tungkul. Ayeuna kula nanya ka abah jeung bapa eta pamajikan bapa di imah lamun dideuleu ku mata sia tungkul tatangga. Tangga. Teu jauh beda berarti. Tangga ka bener. Komo lamun salaki usaha teu bebenangan. Beuh. Sia eta mah pan eta mata langsung ngolotot, putu ngancing, langsung ngomong pan ka salaki. Kakak mah baheula kitu bae ieu tiba heula sampai ayeuna kitu bae ta usaha leumpang jelema balik jelema. Cek salaki da berarti leumpang jelema aing pun balik monyet. Atuh anjing kade batur macam rumah tangga 3 tahun 4 tahun geus tumpak mobil turun mobil imah geus gedong cenah geus dikramek. Ari urang rumah tangga 15 tahun ngan boga anak doang 14. Aya keneh nu di dieu sok mah salaki jeung pamajikan aya. Padahal madulur dengekeun cek dina jurmiyah la rohata madamal ikhtilafu maujudan moal aya kasenangan zahir maupun batin lamun pasea masih aya keneh tah moal pan ieu punten dulur anu dina rumah tangga nu sok ngajadikeun pasea nya eta urusan dapur. Loba jalma anu cerai gara-gara urusan ngan kitu tah makana kula mah wasiat ka urang dieu wayahna lamun mung pasea dina rumah tangga eta nyieun imah ulah pake dapur ka. Atuh naon je eta nu sok nyieun pasea ge. Komo lamun pamajikan urang leuleuh kana urusan di dia kanu jalma saluhureun pan lieur ka kana urang mah. Leuleuh pamajikan batur geulangna gede eta pamajikan geus buak kiwet bae ngomong. Hebat urusan dunia maka lamun neuleuh kana saluhureun eta ciri jalma bakal cilaka. Sebab min alamati syaqawa nazru man fauqahu fid dunya. Ciri jalma bakal cilaka lamun neuleuh urusan dunia kana jalma saluhureun. Engke ngomongna ngarosula ka iraha aing doang batur, iraha aing doang batur, pugu batur gehang doang sia. Hebat aya caritana. Tukang ngaborong buah. Tersyukur ka Gusti Allah ngarosulah karena neuleuh ka saluhureun bae. Manehna mantas ngaborong buah dukuh jeung buah manggu. Terakhir ngaborong buah huni. Mantas ngaborong buah dukuh jeung buah manggu diuk we dina handapeun tanggal huni nyarande. Geus kitu kuku manehna kesangna diusap heula. Cek manehna haus amat nan aya keneh nya cai aing mah hayang nginum amat. Nginum tah tukang ngaborong buah.
segera amat cek maneh naik di inuman atau sasirik-sirik teh ka jaga ka mah sabari seblut banyak lan udud terus kan kang udud mah lasieun-sieun terus loba nu ngaharamkeun rokok pokok di ditu lagi makruh diharam-haramkeun teh nya terus kan ngarokok mah ulah sieun cenah nu ngarokok mah penyakit ka paru-paru teu ngarokok ge penyakit rupa-rupa ngerokok paeh teu ngarokok cuma ngarokok sampai paeh sata mah sarua ngaji paeh teu ngaji cuma ngaji ka sampai paeh terus keun ngarokok mah gasieun kok malah rokok Ji Samsu rokok kiai teh Ji Samsu rokok jalma hayang masuk ke surga Ji Samsu jika sampean ingin masuk surga lambangna 2 tilu 4 2 salat subuh 3 salat maghrib 4 dohor 4 asar 4 isya artikeun jeung ulah udud-udud 2 doang dia bener tuh hanapeun 2 tilu 4 aya ngaran di dinya patsal naon patsal Fatihah jeung sholawat mangta salat ulah antasalan wa ilaika ngidikan lawang zikir kak sabisa-bisa kakak sabaraha zikirna di luhur 2 tilu 4 aya bentang salapan minimal 88 subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ai zikir lain jalma cager bae doang urang jalma gering ge ka lamun kakak keur gering kudu zikir ngan lamun jalma gering mah diatur dina kitab zikirna hamzah dijabar dipanjangkeun ngahareupan ha gede jadi kieu ngomongna kunaon sebab ismun min asmaillah ngaran tina ngaran Allah jadi lamun keur gering kakak jadi huntur ya hulu bisul atawanan ulah ngaheuh tapi supaya menang ganjaran kak coba ge bareng 1 2 3 gering kabeh berarti orang kayak gitu rokok Ji Samsu sina 12 kak 12 kalimat tauhid cek Imam Nawawi cek Syekh Nawawi zohir genep batin genep jadi nu ngarokok zohir nama kieu tah ari batin nama Allah eta ge lamun mikir doang kakak mah kuah deui aing terus ya cek tukang ngaborong buah capek amat ya budak nyusut kesang ka manehna ya tiba heula aing mah jadi tukang ngaborong buah bae hirup geus ku capek ieu terakhir ngaborong buah huni ya buah huni Gusti ari buahna laleutik ari tangkalna kalalede Gusti mah teu adil ari nyiptakeun waluh ari tangkalna laleutik ari buahna kalalede coba Gusti lamun buah huni sagede-gede buah waluh main cepet beureun hayang menang sakarung ge Gusti mah teu adil eta bibir can garing-garing acan buah huni nu asak ragat pluk bae kana irungna morejat kumanehna astagfirullah lamun buah huni sagede buah waluh kira-kira banget aing genjur pasti namanya makana ulah sok loba ngarosulah dulur ieu hirup urang loba teu syukur coba urang Cadasari urang Cikentrum urang ieu eta lamun kudu dipikir-pikir ulah geura ngomong-ngomong pakaya kak boga ieu boga itu kak eta irung kakak ku Allah diciptakeun bolongna ka handap geus pernah disukuran coba lamun urang ieu bolongna ka luhur kira-kira kumaha atuh jaheut tadi mah arti ku Allah ka ieu leungeun urang ku Allah tuh teu kudu diremotan teu kudu dibereper gunta-ganti per bisa kikieuan kak geus disukuran ku kakak betul urang bisa dieusian kak bahkan ayat tempat kaluarna kurang pernah disukuran tilo kak coba lamun kurang dieusian teu kaluar-luar kira-kira betul urang rarasaan kumaha pernahkah kakak kaluar ti WC mantas micin kak menta doa ngadoa ka Gusti Allah ngucapkeun syukur alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa apani jarang jelema kak kaluar ti kamar mandi kakak mantas micin baik buang air besar atau kecil ngadoa ka Gusti Allah alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa apani alhamdulillah syukur Gusti azhaba anil adza anu tos micin ka kaula anil adza tina panyakit wa apani nyageurkeun kaula pernahkah kakak ngomong kitu saeutik kah jelema saeutik atuh aja teu syukur ieu mun syukur mah moal poho atuh bener teh kak bener hati ya kak geus sudah urang ngomong-ngomong pan ieu mah ieu urang ieu ya urang Cikentrum urang Cadasari nu dipikir nu di diri kadang-kadang urusan dunia jeung dunia pernah teu deui jalma keur kieu bae ka yo
contoh ieu lain kula teu sopan suku dikieukeun Kak leungeun dikarakeun kana tarang kieu beh ditanya ku tatanggana kunaon ka swab doang nu lieur puguh cenah nan teu boga rokok lain puguh aing he dia mah lieur teu kawawa ieu kunaon atuh biasana mah aing cenah magrib pan geus di masjid jamaah jeung baturnya balik di masjid atau biasa jeung keluarga kumpul ieu mah tadi aing matas asar kalah hees ju aing teu dihudangkeun ku majikan hudang-hudang batu geus bubar masjid di masjid aing liur teu salat jamaah salat maghrib liur kana hulu ge kana awak ke dong nirisan ki ngatuh liur aing liur cenah aya teh nu kitu di dieu eueuhnya eueuh tapi lamun nu kieu kunaon kakak dong nu teu ngarokok atuh kadeuleuh ku dia pernah ngicaum tadi teu ngarokok kadeuleuh kitu dia teu nartikeun sakali itu serot-serot naon tah bener nu dilieur urang mah urusan dunia bener urusan akhirat banget makanya dulu eta rumah tangga awas ulah neuleukkeun karena urusan dunia akhirat Kak pamajikan urang lamun neuleuh urusan dunia riweuh kan aya pasea jeung pasea tah eta Siti Hawa dulur ditingali ku Nabi Allah Adam tungkul tah kodrat awe mah kuduna kitu Kak tungkul geus kitu punten para hadirin eta Nabi Allah Adam neuk OTT naon jak OTT operasi tangkap tangan leungeun Nabi Allah Adam arek dicepengkeun ka panangan Siti Hawa tahulah ku Jibril tonggeun Adam sebab ieu teh lain boga hak ku maneh ke kudu ngomong heula ka Gusti Allah hai kitu mah tuh makana picoton pikeun urang bisi urang boga anak parawan ari can halal mah ulah sok geura-geura dibikeunan ka pamuda Kak ieu mah pan kadang-kadang urang cikentrung disogok ku pamuda rokok samsu 2 bungkus martabak 2 loyang bangko 2 baso 2 mangkok eta anakna dibawa ke pasar malam ke pasar ke alun-alun aduh hahaha bae bener teu seuri-seuri bae Kak bener teu lain mah dicerek kanan kalah hehehe jeung indungna doang nu ridho sedangkan lamun ridho neuleuh keluarga aya dina kamungkaratan geus kitu disebutna dayus naon ngaran dayus manro amun karon fi ahlihi wal yaskut jalma nu neuleuh kamungkaratan dina keluargana cicing kalah eta bahkan di pintu surga ge ditulis di ditu anti haramun ala dayus surga kumaneh mah haram kaasupan jelema dayus tapi urang kumaha buktina kadang-kadang urang kalah hehehe anak parawan dibawa ku pamuda atuh lauk dibikeun ka ucing teh beak ge huluna mah ludes Kak benar urang kon tenang-tenang bae sedangkan pan budak pamuda ayeuna mah atuh beuh geus ku pohara jeung awe kuari mah pan kuari mah boro-boro geus rada gede lulusan SD SMP kuari mah geus bobogohan Kak nu dicekel HP ieu panggilanna ge lulusan SMP geus ayah bunda papih mami abi bumi isuk-isuk pan ngawe ka kabogohna lagi ngapain beb udah sarapan belum rada dohor saeutik ayang iya kamu udah sholat belum aku nggak mau kamu ninggalin sholat aja kamu tinggalin apalagi aku dijawab ku kabogohna alhamdulillah beb ini juga lagi sujud iya deui keur sujud ge ngabalas we ahalaeun amat ieu sujud bener dulur tah eta dulur teh awas ari lain hakna mah ulah geura Kak ulah geura dibikeun ari can halal mah geus kitu eta malaikat Jibril datang ka Siti Hawa dilamarlah Siti Hawa ngeunceuk Siti Hawa Jibril aku punya permintaan apa proposal yang harus di-ACC oleh Nabi Adam naon ayu adial mahro aing mah yang dibere mahar ku Nabi Allah Adam mal mahru naon maharna ayu sholiyah ala sayyidina Muhammadin hayang maca sholawat ka Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah mahar Nabi Allah Adam ka Siti Hawa maca sholawat ka Kangjeng Nabi pantes dulur can diciptakeun ge Nabi mah geus diagungkeun wajar jeung munasabah urang Canasari urang baros lamun muludan bebeakan sok arak-arakan di ditu teh nya ngabadeug di urang sok gituan wajar teruskeun Kak ja urang mah ulah beunang ku jaringan GAM gerakan anti maulid dan marhaba
ulah benang ku JAT jaringan anti tahlil teruskeun urang maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di dieu lamun mulu dan rame rajaban ngahol ngariung 7 bulan rame di Cilukut mah eta boro-boro ngariung 7 bulan 2 jam geus teu kawawal suku geus dioper-oper bae di dieu mah ngariung 7 bulan rame Allah karim lain bangsa pula berarti orang dia di Cilukut mah eta ngariung 2 jam geus teu kawawal di dieu mah 7 bulan rame Allah karim lain samaneh berarti orang dia ya Allah karim nya pantesan lembur kontrak budak lain samaneh orang-orang dia. Terjadilah dulur pernikahan antara Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Kemudian wahyu pernikahan terus turun ke anakna dulur, ke anak-anak Nabi Allah Adam jeung Siti Hawa. Ngan ieu Siti Hawa ngalahirkeun isruna batnan 20 kali. Setiap lahir eta Siti Hawa mah selalu kembar, berarti 40 dulur. Cek Gusti Allah ka Nabi Allah Adam dam tikahkeun anak kumaneh kembarana disilang. Si Qabil ka kembaranana Habil, Habil ka kembaranana Qabil. Ari Qabil dulur kembaranana nyaeta Iklimah, ari Habil kembaranana Labuda. Iklimah mah geulis herang mencrang denok montok dulur, ari ikai Labuda mah rada goreng kembarana Habil. Sedangkan cek Gusti Allah silang dam dibejakeun ka Qabil jeung Habil. Bil cek Gusti Allah ge kumaneh titah ditikahkeun tuh baheula mah dulur syariat anak jeung anak meunang nikah. Ai kuari mah ulah diturutan. Ya urang mah syariatna ge Nabi Muhammad. Pan keur zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman mah beda pamajikanna ge tuh. Keur Nabi Daud mah 1100. Atuh aya mangga ai kuari nu kumahaan ka kalau itu opat digebug ku MUI. Atuh jadi juga teludas. Terus ya. Sampai ke mana? Udah 8 kumang, jam 12 kurang 2 jam. Ada yang ikut pulang ya, celik kula mah kieu dia mau bisa dipaling. Wah bisa maling celik kula mah. Enggak kan. Dibejakeun ku Nabi Allah Adam bil Habil Qabil. Cek Gusti Allah ya ranjeun kudu dinikahkeun ngeun kudu disilang. Maksudna apa kumaha? Qabil kumaneh pan boga kembaran saha ngaranna Iklimah eta kembaran kumaneh nu ngaranna Iklimah kudu dikawinkeun ditikahkeun ka Habil. Habil kumaneh boga kembaran ngaranna Labuda eta kembaran kumaneh ngaranna Labuda tita ditikahkeun ka Qabil. Tapi kumaha dengan keputusan wahyu ti Gusti Allah eta si Qabil teu tarima Pak. Jakunaon ari si Labuda mah goreng. Makana timbul rasa hasud Qabil bakat dek maehan dulur ka Habil. Pan urang ge lamun neuleuh nikmati batur mah kadang-kadang boga sifat hasud ka. Teresep lamun batur maju, teresep lamun batur neuleuh kasenangan. Boga kangeunahan saeutik urang mah boga hate hasud. Naon jat hasud? SMS ka susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Urang masuk itu benar. Tatangga beli kulkas urang nu kapanasan. Tatangga beli mobil urang nu masuk ambulan. Tatangga nu ngabangun imah urang nu katidih bata. Pan urang mah beda jeung Kangjeng Nabi ka. Kangjeng Nabi mah teu boga sifat hasud. Nabi mah boga ge sifat hilim. Naon hilim? Karunyaan ka alahmun ka dulur ka tatangga kamu suke Nabi mah karunya. Paneta Nabi lamun ka masjid dia sok mulu dan dicaritakeun ku kiai koploh be pamunteun aya menyiduhan. Kumaha Nabi? Diusap dibalas dengan senyuman. Coba orang di lamun ka masjid aya menyiduhan kira-kira nu ngomong kumaha? Atuh cabok bae tuh langsung sia tah. Engko menurut contoh Nabi. Dina hiji poe menyiduhan eueuh nanya ka sahabat, "Ka mana sahabat eta langganan?" "Langganan Gusti, langganan Ciduk." Eueuh muriang, sahabat mantas ieu ulah-ulah bubar, toong tah si kafir nu sok nyiduhan kula. Tuh Nabi maka nangedenge musuh muriang ngajak babaturanna sabari babawaan ditoong tah muriang musuh.
Coba orang dia lamun ngadenge musuh murian kira-kira ngomong kumaha. Roros dia. Lebok pajuh kerut modal. Aing memuji gede alhamdulillah. Urang eta bener. Makanya orang membuka hati kotor kak dina jero hati teh bong boleng. Eta nu sok karusak awak urang ge kak. Penyakit doang naon mah setruk diper darah tinggi moal ngasupkeun ka neraka tapi penyakit hati bakal ngasupkeun ka neraka. Makanya ieu ngaji teh pikeun ngarongsen awak di deuleu kak lamun urang ka dokter dirongsen cek be timbul dina hasil rongsenan atau hasil USG penyakit dalam anda ini pantangannya kudu ini kumaneh kudu nginum ieu tuh tah ngaji ge kitu kajahawan kak penyakit di jerah hate urang cek kiai kudu kieu kudu kitu lamun sia hayang cager kudu kieu kitu lamun dia hayang salamet kudu kitu jauhan kieu kitu tah lamun teu kitu dia moal kitu tah sebab kitu tah makana dia ulah kitu lamun kitu bakal kitu tah gitu makana dia ulah kitu sebab lamun kitu bakal tah gitu. Jadi lamun kitu bakal itu makana ulah tah gitu kan. Oh, ndak ge tungge lah burung merasa teh agresif amat sekolah ge. Minum direk mah budak terus kakak mana lah gendak iya terbejaan ya jangan tanggung jawab lu bis ya boleh tanggung jawab apa tah eta dulur si Qabil eta boga rencana gitu neuk dipaehan bahkan sampai terjadi makanya ceuk Gusti Allah daam titah korban bae eta nuduaan korban ai si Qabil makarna jalema kurang tendah barangasan ka korbanna ge nu tendah mau bonteng nu pangpekukna mawa pare beak mungkin jur kacang nu parendek karena si Qabil mah urusan pertanian jalema barangasan mah gagah urusan pertanian macu lagi kebok kak sampai lewat asar galengan batu di seseran aya di dieu sok seseran galengan batu ngabadeu Allah karim alamun sameter kak 5 jengkal beta kakak lain 5 jengkal ieu kak kali ka jerona 7 lapis bumi engke di akhirat 3 kalungkeun kakak nu sok ngageser-geser bernuk tah aya di dieu nu sok ngageser-geser tanggal bernuk astagfirullah atuh jeung rorosangan jeung kakak ngaluasan tanah ku tanggal bernuk duit kak ai si Habil mah jalma endah korban ge kumbe gibah cek be barang geus kitu srek nu disamber ku seuneu nu ditarima ku Gusti Allah korbana Habil embe gibah konon dulur ieu embe gibah teh anu ngagantian ketika Nabi Allah Ibrahim neuk mencit Nabi Allah Ismail dibawa ti surga ku malaikat Jibril diganti ku embe gibah dipencitlah embe gibah anu pernah dikorbankeun ku Habil ngagantian ketika Nabi Ismail neuk dipencit ku Nabi Allah Ibrahim tah di dinya dulur sejarah korban di dieu kamari aya nu korban ngabadeg kumbe tatu sapi kebo teuing kunaon ge ndak ku kebo ndak ku sapi teu nanaon ngon lamun sapi jeung jalema tujuhaneun lamun embe mah cukup jalema sau maka tah ngomong si sapi cek sapi teh alhamdulillahillazi jalani baqaratan lagonaman syukur Gusti kula dijadikeun sapi lain dijadikeun embe sebab ari sapi mah lamun kurban cukup jalema tujuhaneun ari kebo ai embe mah cukup jalema saurangeun cek sapi cek embe pan dia mangaledek aing aing ge aya nu leuwih handap ti aing ngomong ieu ke embe cek embe alhamdulillahillazi jalani gonaman ladaikan syukur Gusti kula dijadikeun embe lain dijadikeun kotok sebab embe mah lamun jeung korban cukup jalema saurangeun ari kotok mah paling geh jeung saksi korban korbana dipencit saksina geh dipencit pancen kotok dia mengaledek aing be aing ge aya nu leuwih handap ti aing ayeuna kotok ngomong
Alhamdulillahilladzi jalani daekan la baidon. Syukur Gusti kula dijadikan kotok lain dijadikan endog. Sebab hari kotok mah cukup jeung saksi korban, hari endog mah paling ge jeung tatambulan. Cek endog pan dia mengaledek ka aing tok. Pan aing ge mulai aing lamun eueuh dia. Pan aing keluar ti dia tok aing mah. Dia mengaledek ka aing. Endog ngomong. Akhirnya endog ngomong ya. Nengke dia endog ngomong kadenge. Jadi nu ngomong ya. Ih. Heh, yo talangasan urang di aku lagi nyebut endog. Endog ngomong ya. Jadi nu ngomong ya. Jadi endog ngomong ya dengekan. Tu ngomong ya endog. Endog ya ngomong. Jadi nu ngomong ya endog. Nengke. Endog ngomong ya. Denge. Nengke. Cek endog ngomong. Alhamdulillahilladzi jalani baydon. Syukur Gusti kula dijadikeun endog. La tarika sholat lain urang dia nu tilok salat. Li anna tarika sholat yudha'af lahul adab karena jelema nu tilok salat bakal ditikel-tikel siksa anak. Kadeng endog ngomong. Endog kadeng ngomong. Eta endog urang dia, urang cikentrung ketika dikulub kurang endog ngomong. Cek endog urang cikentrung teu nanaon aing mah dikulub ku dararia. Ngeun awas dararia lamun mantas ngulub aing daria teu salat maka daria bakal dikulub dina cai neraka jahanam. Cek endog ngomong. Barang eta endog asak ibu kurang dek dibelah dipesek cangkangna teuas dipantekkeun kana tihang bledug be eta endog ngomong teu nanaeun urang cikentrung aing ku dararia dipantokkeun hulu aing kana tembok ngeun awas lamun daria mantas mantokkeun aing teu salat bakal hulu daria bakal dipantokkeun kana batu neraka jahanam. Cek endog ngomong. Rosa endognya. Barang cangkangna geus dibuka dulu reta endog netihakan kurang digayem. Sabari eta uruntu urang cikentrung kararoneng di jero sungut eta endog ngomong. Cek endog teu nanaon urang dieu aing digayem ku dararia ngeun awas urang dieu lamun dararia matas ngagayem aing teu daek salat maka dararia bakal digayem ku orai sujaul akro. Sedangkan orang sujaul akro panjang nanti masrik ka maghrib gedena segede langit jeung bumi. Eta kakak sanajan awak gede kak jangkung gede kumis segede pagar kabupaten beak urang eta mah kak ludes. Endog ka ngomong. Ngomong. Endog. Kadeng tapi percaya kula urang di mah beuh musolah eta pasti nama pinuh kaluar-luarnya. Jerona Allah. Subuh-subuh aya nu adan. Pemuda. Aki-aki atau pemuda? Aki-aki. As-sholatu khairun minan naum. As-sholatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Beres ada aki-aki seselawatan. Kabarin nungguan jamaah subuh. Pakuluman. Salatan orang. Bighairi ilmin ya'malu. Amaluhu majujatun latuk balu. Saha eta saha nanya we caca udah komat bae dah beres komat we jalema hiji acan
nek sholat gini cempreng cikomane nana bebeduk solangan ada solangan komat jaing solangan dah kabel-kabel mampu solana kau yang dijual aing mah isuk mana adan jam 10 banyak air nama isuk adan jam 10 ada yang kurang cikentruk kabehan atau ditangkan kamu sholat barang dicilak ku aki-aki di budi loba jalan mah jajau bajalan mah aya RT aya masyarakat atuh RT sisiriwe ganeng loba jalan datang ka dia kami nek sidang aki di sidang aya salah nanti pugu-pugu dalalia di sidang salah naon adan jam 10 subuh geus kalewat teh can nyampe dong Medan ulah geula kekencengan teh Medan aing teh dalalia orang saing mah Medan mah dalalia kunaon dari aing adan setengah 5 dari cilok kamu sholat aing adan jam 10 dari kamu sholat berarti dalalia Medan yes 1-0 dia teh bener kadinya namanya ya adan jam 10 kamar sholat setengah 5 unu lagi dia aja heuy naon hartina dulur tah rumah tangga lamun hayang sakinah mawadah warohmah atau minimal kudu daek sholat gampang muka dia kaditu nama bisi cara mampu maka pan ieu rumah tangga diciptakeun ge tah tu kulit ya urang diciptakeun awewe jeung lalaki ditas kunu ilaiha supaya urang sakinah anteng tenang pan ieu kakak ieu nya ieu pengantin baru ieu pan pengantin baru mah nyahona bara rumah bae iya bener tuh bener iya doang kakak pan urang mantes diciptakeun ieu antara lalaki jeung awewe tujuan lagi supaya anteng kak dina rumah tangga ngeunaheun adem tapi kula nanya ieu ka kakak sanggeusna rumah tangga ieu nu aya adem teu pusing atuh jalieur dari anu jawabanana berarti urang salah konsep kak salah makana naon kak konsepna rumah tangga mah kudu 3 1 kudu nyieun imah di surga 2 kudu nyiptakeun surga di imah nu katilu ngajak keluarga ka surga ieu gati ka rumah tangga 1 kudu nyieun imah di surga 2 kudu nyieun surga di imah nu katilu ka kudu nyieun ngajak keluarga ka surga ieu gati berarti kudu bisa ngaji kak makana punten bisi ai kakak mah geus terlanjur ieu pengantin bari loba bararingung iya anak kakak kaya runcan nikah wayahna ku kakak leuyeutkeun kana pikeun agama ai dina agama emang diatur teuing ngilikan pasangan mah nu kumaha ge deuk dijamalihata geulisna deuk naon hartina nasabna ta deuk kumaha tapi nu paling penting lidiniha agamana kak minimal santri kaluaran bare lombeng bisa ngaji ku ngaliwat-ngaliwat jeung ngaji amil bae malah diatur bisa ieu urang pan salah kadang-kadang nyiar piminantueun anu penting mah kadeuleuna boga inova jeung apansa teu peduli bisa ngaji jeung henteu maka pan eta kadang-kadang aya santri neuk ngalamar ku urang mah ditolak wajar santri mah samping gajah duduk geus kuluntung bener boga make ieu tah boga nata make kameja ieu na kerahna geus ngaburu dulu teh ya datang ka imah urang pan heuh filsafat sakali kak teu ditarima ku urang mah padahal santri mah kak keur kitu hina ge kak cek ulah mah pangeuli ngeunah jadi santri maka komo tukang ceramah mah sajambe ruang lingkup kabupaten Lebak geus 4 juta atuh komo ieu beda kabupaten kadang ku dia lubis ieu kan kadang-kadang ka santri mah teu dae kak jeung naon kawin ka santri mah teu boga pagawean paling boga gaji tinu nadar tinu modar cenah astagfirullah ulah kak teu naon teruskeun kak ka agamana heula insyaallah lamun urang meuli embe pasti menang tampar kak tapi lamun meuli tampar moal menang embe arti teh ya mun urang meuli embe pasti menang tampar tapi lamun meuli tampar moal menang embe arti teh ya agamana heula kak kege beunang dunia mah supaya naon konsep anu tilu ya ngajak keluarga ke surga nyieun imah di surga nan nyieun surga di imah bisa tercakup lamun aya agamana karena kuari mah sangat riskan kak lamun teu boga agama eta kadang-kadang calon panganten alah mun bisa ieu bisa itu ditanya mah di junub bae ge teu bejugeun kak neuk kumaha pan eta kadituna neuk kumaha endahna
pan urang meureun nyiptakeun rumah tangga teh supaya sakinah mawadah warahmah ceuk qori tadi qurrata ayun ka anu pangadem-ngadem hate ngeunah ka dituna eta pan qori teh keun puleun tadi ngaji nanya kula ge kadengekeun bae tadi ge eta kadengekeun ku sebab kadengekeun kana ciri kula teh dek hees-hees aja lamun keur dahar oh keur dahar mah saha deui bulan kan supaya naon qurrata ayun keluarga anu pohara bulan supaya doang keluarga Nabi Ibrahim pan Nabi Ibrahim maka lalakina soleh pamajikana soleh anakna soleh kan ngeunah eta urang lamun keluarga soleh mah ulah deuleu kana pedunyaeuna ya herateuna na kungeunah parang sakulah mah imah leutik tapi lamun dipenuhi dengan keagamaan ngeunaheun kan jadi cikula teh pertama lamun dek milikan keluarga teh lidini haheula agamana minimal ka santri ka geus ulah geura deuleu ka ditu ulah geura dihewaan ieu mah pan boeda kadang-kadang alamun ka santrina kiaina ge dihewaan mae di dieu mah teh nya di ditu mah ka aya kiai nu kariung pan diledek deuleu budak setan berekat cenah aya kiai nu kariung deuleu budak leureun hejo neangkeun bangke kiai nek nyolatkeun make sorban-sorbanna ngelewer pan diledek budak mah Batman cenah. Ku ngeunaheun amat lamun urang rumah tangga anak diloyongkeun kana agamana supaya naon sakinah mawadah warahmah jadi keluarga anu qurrata ayun dulu. Maka konsep Nabi Ibrahim supaya nyieun imah di surga, nyieun surga di imah ngajak keluarga ka surga teh eta nu urang kudu dicontoh gatina alabatana naon teu segampang membalikan telapak tangan dulur makana urang ieu pinten ka bapak-bapak urang sekat selaku kepala rumah tangga anu bakal tanggung jawab di dunia wal akhirat karena ulah ngeunah-ngeunah Pak ieu bapak kuari kopi disadiakeun dahar isuk-isuk geus aya nu masakeun baju tinggal make bapak bener anak aya nu nguruskeun ulah sangeunah-ngeunah ka di dunia pan di akhirat mah urang nu bakal tanggung jawab ka kumaha lamun urang didakwa ku anak jeung pamajikan urang da kumaha kakak geus ngeunah-ngeunah kakak ngeunah ucang-ucangan di surga pamajikan datang teu ikhlas teu ridho Gusti da aing masuk ka neraka ge tuh balaki aing mah teu dek ngaibadahkeun ka kula hayang ditarik aing mah ka neraka kumaha lamun kitu ka makana supaya orang selera kak doang Nabi Ibrahim salakina soleh pamajikana soleh anakna soleh ieu konsep anu ku urang di artu teh urang selaku kepala rumah tangga kudu rada endah saeutik deuk picontoheun saha kan pamajikan mah jeung anak ngacana deuk ka saha lamun ka salaki pamajikana sarua kudu saimbang deui ka maka bakal timbulah pancaran anak anu soleh kan mantap wajar doa Nabi Ibrahim Robbi habli minas solihin ulah eureun-eureun ka urang ibadah menta ka Nabi ka Allah supaya dikaruniai ku anak anu soleh terus Robbi habli minas solihin teu naon ngadoa kakak jeung kakak mah urang dieu mah urang Cadasari masuk udang ti peuting bener sok udang ti peuting bor-bor nyi naon antas gigi molor berarti orang dia mah hees di kamar mandi hei coba saeutik-saeutik menta ka Gusti Allah ieu mah ka hayang loba ari pagawean molor jeung molor bae atuh teu kumaha jika menta ka Gusti Allah supaya naon urang dipasihan keluarga anu sakinah mawadah warahmah dipasihan keluarga anu soleh menta doang Nabi Ibrahim Robbi habli minas solihin ngadoa urang ngajerit maratan langit ngociak maratan jagat teu naon dulur ngadoa mah dikorikeun ge doang korita di peuting sabari ka Gusti Allah jeung geus rerehe ieu ceuk urang teh Rabbi habli minas solihin Allah Sadaqallahul azim Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.